Miskin dipoyok, beunghar jadi omong, nganggur diledek, tempo hirup bahagia disirikan, hirup balangsa komo deui yeuh ditarikkan, lamun urang keur hirup senang loba nu daratan ka imah, deui lamun loba duit, batur oge nganggap dulur, tah kitu kahirupan di alam dunya mah, bener, gaya we elit, ari ekonomi sulit, utangna pabelit, ari omongan saluhur langit, tempo ditagih, pura-pura sakit, saha deui atuh, lain si eta mah, si eta, baledageun. Yeuh, wajar aing mah disebutkeun gembrot, mucitreuk, hideung, goreng patut, da aing mah nu dipikirkeun age eusi beuteung, beda jeung batur, batur mah hayangna katempo glowing, shining, langsing, aing dina pikirangan saukur hayang loba duit, sakitu teh aing. Baledageun. Jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya walaupun pasangannya egois, mung, teu hayang, hoream, capek hate, yeuh aing teh hirup teh hayang waras, lain hayang gelo. Baledageun. Suatu saat hubungan maneh bakal hancur lamun maneh utamakeun perasaan batur dibanding perasaan pasangan maneh sorangan. Baledageun. Munafik pake jeung nyebutkeun teu butuh pamajikan anu geulis, teu butuh pamajikan anu glowing, butuhna anu sabar, penyayang jeung soleh. Eta mah omongan maneh ontohon anu mau ngaluarkeun duit. Maneh deui giliran teu gablek duit datang, giliran senang mah ngaleungit tiga jurig, gigi ka ditu we ka tukang beuna nahaon bari oge ka dieu, tempo keur susah mah ceurik-ceurik minjem duit, tempo ku aing ditagih murilit ngaleungit teh sidik mah ciga setan. Awalna mah cet-cetan, terus curhat-curhatan, geus curhat-curhatan lanjut ketemuan, geus ketemuan blaem-blaem transferan. Ke giliran kapanggih disebutna babaturan. Matakna ari jadi lalaki ulah loba bacot. Tobakeun mah duit. Baledageun. Zaman ayeuna mah lobakeun mah duit. Lamun loba duit bakal loba nu ngahargaan. Lamun loba jasa hungkul cang tangtu aya nu ngahargaan. Bener teu? Baledageun. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. Apanan jelema mah resep adu domba, ameh-aneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya, saacan aya buktina. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu eceuk jeung eceuk. Bener teu? Baledageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender sa alam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu beureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, beuki sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Ari jadi jelema ulah sok resep ngagogoreng batur teh. Masih mending lamun caritana bener jeung fakta. Kumaha lamun teu nyata? Pan kaasupna fitnah sia teh. Bener teh. Baledageun.